Alhamdulillah rek teh nyukurkeun kumaha urang ka pangeran boga bapa teh geuning. Deket-deket anak talus. Nya. Da ieu mun anu disebut batok bulu ku si madu je. Mutiara tertimun Semar teh deuleu. Dola ulah dijauhan euy. Segupama ninggal kana kaayaan jeung kajadian alam kiwari semu jelegurna belah kidul gegerna belah kalerear belah wetan cing carorowok belah kulon semu kajadian alam marcapada muluh urang mah makhluk kerdil makhluk leutik jiga heueuh gede teh kajadian teh tapi leutik tapi nu munguhing paningali pangeran maucu eta teh karek kiamat laleutik dari beja mah geus ti baheula ujang pasti payun dari bartos menyewa ai bewara mah ti beh ditu yen ieu dunya teh bakal kiamat teh gede boh gede boh leutik oh ieu teh karek leutik ha bencana alam di mana-mananya paha tak sagede-gedena bencana alam waleuwih gede tibatan bencana akhlak moral nya apa pek pikir ngan beja ti baheula ge geus ngabejaan wae tiap kiai tiap ajengan naon bah yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema laras somohon da ucing mah henteu ning laras mah nyaeta manusia anu barorangan borangan dek kumaha jelema-jelema anu dina waktu dilahirkeun teh henteu digebrag ku paraji henteu digebrag ku inung beurang jadi we borangan loba kasieun sieun jurig lain sieun bocok sieun ririwa lain sieun teu ditarima di gunungan lain tapi sieun naon Pak sieun teu seubeuh sieun teu make sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu loba mobil sieun teu boga gedong tina loba kasieun timbul we loba ngahalakeun kana sagarupa cara uluh teu sadareun yen urang teh moal lila
muasa neng urang teh ucu leres Pak leres ayeuna ana dipikir dibulak-balik ku abdi dipapai dirasa-rasanya Pak gedong sigrong segala rupa oge pemajikan gelis paribasana kusak ke urang teh paeh da secara teu langsung meureun boh anak boh pamajikan teh ngusir silahkan bapak untuk pergi selamanya tak cerik sedih teh ngan ukur harita saliwat naon atuh nepi ka melang mah cik wah tayeu nya Pak sing goreng mau coblakna teh dina sungut ngungkun teh dina gawe nya Pak cek urang kaleret teh mah no action talk only gitu kitu nya cek bahasa Sundana memeureunnan loba saur tanpa bukur loba cerita tanpa nyata tak what is the meaning of name naon hartina tetesu apa artinya sebuah nama tanpa karya da si orang karyanya Pak bakal ngajungjungkeun harkat derajat urang teh tah dakwah apa memeureun anu guna jeung mangpaat pikeun kapentingan balarea da moal muncul ngaran teh moal leres tak kitu dola euy numatak entong aras ya tak itu dibalikeun weh ka urang sararea tinu katerangan anu tadi yen ruksakna dunya teh ku polah-polah manusia jadi bongan bangkong akhirna mah tong sok nuduhkeun di ka batur teh kumaha mun bangkong dara remo dosa dayeuna mah usum geuning kaupan ayeuna mah kasuat saeutik hatena teh breng geuning demo protes leuheung lamun asli mah da aya PT na geuning demo teh aya nu nampungna lain demokrasi ketuna teh gini dasar wajeng ngomongkeun kalemahan pribadi teh kikituan teh lamun bobodohan mah jadi iya eta we bangkong ditudingkeun ai salah jelema ai bongan-bongan bangkong kumaha ieu teh asal lieur bongan bangkong jelema jeung bangkong naon patula patalina jelema jeung bangkong ari disebut bongan bangkong teh bongan bangkong kacai teu dimanikeun jadi bongan bangkong kacai teu dimanikeun hartosna bongan bohong pasini teu dijadikeun bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati ta eta leres nya Pak
nu mata ka itu na oyong-oyong bangkong kong para kanyamuk si horeng eta teh bahasa urang tapi tenggelam arti ning jelema teh tah ieu ti dieu mimitina budaya nu pangkolotna teh bahasa di tiap-tiap daerah budaya teh nu pangkolotna teh bahasa tah bangsa urang teh geus mohokeun kana basana sorangan nepi ka teu apal deui uluh pek pikir ku sia nya bahasa urang geus dipikaharti ku bahasa urang kene ieu barudak nu saralah teh sudah dilemur di imah TPS ayeuna mah nu dicocok teh lain tong nyalahkeun bebenjit sia nah tingali di sakola geus aya kene pelajaran bahasa Sunda guru nage kadang-kadang awut-awutan bahasana teh tageuning ulah nyalahkeun budak leuleuh mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih tah kumaha indung bapakna dek dinasranikeun dek diyahudikeun jadi urangna ke tah ieu nya leres pisan bapak kades ya da eta geuningan mun negara rengsi dik ngomong bahasa Sunda deh oh biasongan peuyeum teh nih makan peuyeum jeung teh apa itu peuyeum gitu Dusing teh orang jajan karedok apa itu korodok wah yang jadi bete hidup lain ulah loba basa teh pinter basa naon-naon tapi ulah nepi ka kacang poho kakolot ka kulitna aya ka kulitna nya ulah bejana tuh aing teh jadi teh kacang poho kanu kolot oh leres pak pek pikir sedangkan bahasa pribadi teh bahasa daerah teh eta teh bahasa tauhid bahasa ciri bahasa tauhid kumaha sabab moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia lintang ti basana moal aya nu bakal ngaraketkeun kana rasa bahasana iya bahasana nepi kana hate tuh aya nu matak nyentuh kana hate teh bahasa teh tauhid teh sabab dina agama lamun teu tauhid teu nepi ceuk katerangan eta iya Pak yakinkeun
kolot nepi ka dinya profesor we gitu-gitu teh disebut Profesor Semar. pantes Profesor Semar Semar Suat. tambahan geus Profesor Mas Semar Sutisna montong kemana karep sih ngomong deh Karasati muhun Pak tak sakabeh ilmu anu aya di dunia teh lepek atuh urang teu diajar ge nyaho-nyaho atuh beja-beja wae mah sabab inget ai bener teh hiji bener ceuk pangeran ceuk Allah hiji bener ceuk Allah dua bener cek ilmiah kaduana katilu bener cek falsafah kaopat bener cek umum Gitu bener teh. dah kumaha teh ngajabarkeunana kumaha teh Pak mun cara ilmu matematika baheula memeureun diporemkeun teh ai bener ceuk Allah mah disebutna teh mutlak absolut dogmatis Bisa digabungkeunna dogmatis tah anu tilu paseakeun ceuk falsafah ceuk kimia jeung ceuk umum contohna umumna ieu ceuk umum nya panon poe biji di mana wetan ceuk umum bener yakin nah ada panon poe mah cicing ceuk ilmiah teh nolak teh karena eta basa teh nah dan ceuk ilmiah mah panon poe mah cicing da bumi numui teu bijil panon poe mah apa ceuk rarasaan air rarasaan lain rasa air rarasaan lain rasa ngerti ai bener ceuk falsafah tak ceuk falsafah bener panon poe teh sabenerna mah lain ti wetan ti kulon bijilna teh enak teh ceuk falsafah beuki jauh atuh wah dilepas kumaha teh ceuk pangeran tapakur sakali tur berhasil sarua jeung ibadah 60 tahun ceuk dogmatisna tata ceuk mutlakna ceuk absolutna kumaha teh falsafah pikiran kusia panon poe biji ti kulon teh ayeuna ceuk falsafah teh naon are panon poe teh kahirupan tah kahirupan bangsa urang teh geus kabarat-baratan tuh la ilaha illallah kaalaman ayeuna dulu nyender ka urang barat ini teh hargaan kumaha ceuk dolar can papakaian geuning Pak gadis-gadis teh ayeuna mah geus ka kampung-kampung nerekab teh wah gadis-gadis oge pakaian teh geuningan bujana teh kadeuleu leungun bodak ai dibonceng teh ding tina motor teh ka tempo jurungan teh geuning leungun mulus teh tina papakaian tah iya tuluy tina kadaharan
hambur duit pas ya fried chicken dan king donat hotdog pisah wah iya Pak candi cekok minuman keras magadon ekstasi sabu-sabu malah iya Pak kaharti hiji-hijian budaya urang oge geus loba nu ngaharamkeun iya Pak kitu cek aing oge leres mana atuh dina zaman kiwari tuturkeun teh panutan urang teh mana aya ge panutan urang Rasul Pangeran Geningan kuno geuleuh mah nepi ka dijieun karikatur kuno ngewa mah pan kitu karikatur Nabi Muhammad geuning kungsi pan ribut tak anu nyeuna teh ayeuna kaduruk bejana kaduruk hirup-hirup bejana di mana di Denmark keun tak geuning teu puripik ka ngewa ku urang hukuman sorangan itu ya Pak sadareun manehna yen manehna teh meureun manusia teh jiwana teh heuh jelema kitu ai kitu heupan urang mah beda jeung sato sapertina anjing buduk di jarian paehna teh nganukur semet bilatungan tapi pan urang mah sajabana teh bilatungan teu bakal panggih jeung balitungan Pak anu kudu pertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang ta eta Allahu Akbar metaklah mangeran deui ka saha-saha lintang ti kanu maha suci eta ge salah sia ngomongnya eta nyalahkeun batur kumaha teh sok pipaseaeun kitu eta menyangkut karena prinsip nyangkut karena pamadegan nak kuring ulah mangeran ka maha suci siapa teu ngarti benar siapa mangeran ka Allah aya Allah aya babandinganna teu aya tuh eta cing nyeri keyakinan Allah mah teu aya babandinganna lamun maha suci aya saha maha kotor kalau mangeran datu lempengkeun aya maha suci ta urang mah kalau mah anu kagungan maha kotor jeung maha suci benar jadi hurung otak teh gresok menyasya teh kagulung masa we make setrum sia nyeun pohlam jadi we hurung sageusna hurung ulah ditempo seuneuna kala beuki silok gunakeun caangna ulah dina teori unggul agama teh teh maha suci mah makhlukna kene syukur gitu ya umat solusina itu solusina
Cuk nu mata ulah waka di aku dina agama teh cu syaratna teh sabab ngaku weh dina agama sia nempo agama sejen geuleuh ka eta jelema hiji-hijina jelema anu mangeran ka agama nya Pak tak urang mah kudu boga target teh diajar dina kaislaman sabab lamun diaku sombong sia nya Pak diajar cu sapanjang hirup kurang diajar lifelong education tak itu cu jadi pikeun urang balik deui ka asatah reformasi teh ulah salah kaprah hartina rek kembali formasi ka asa cing kapan ceuk agama ge tiba heula balik deui kana fitrahna balik deui kana hak urang salaku manusia hak urang salaku manusia teh ai manusia teh kabogaan hak boga naon ti dituna naon sidik tabligh amanah patona sidik tabligh amanah patona nafsuna mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah bukti dina gawe bukti na dina gawe teh nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titeleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganter kanu sieun eta manusia deuleu eta pancen manusia teh tadi dia kali ngabandingkeun sabab aya hak iblis dina wujud si laing nyayangna ceuk pasapah kolot mah kensa jeung katuhu nu matak lamun leungeun katuhu barang bere leungeun kensa tong nyahoeun eta teh pasapah keneh deuleu baduk dan racun teh eta iya tuh tangan kiri teracun ngeres Pak ari hak iblis mah nafsuna tidituna kidib gitman dilada hianat ai nafsuna nyaeta amarah lawama safiyah mulhamah geuleuhan ngewaan tekaopan tepayaan sirik pidik jaya kaniaya iren panas teh dudupak nurumpak ngupat simuat aya deui dina awak si lain tah kari milih dina hate teh mana nu rek dituturkeun itu bisi sia linglung aya we sunnah rasul anu nyambung teh jeung rasa lain perasaan rasanya handeudehan ta eta tuturkeun buktikeun dina gawe sok hijrah jang pindah sia goreng kana hade dina laku lampah salah kanu bener sakitu digambarkeun ku Isra Mi'raj ayeuna teh bulan naon cu nya diperingati sekedap deui kitu ceuk dewek oge kita Isra Mi'raj teh pikiran si lain teh ulah paletang we kaitu terus abstrak atuh tapacu da agama mah lain abstrak jelas jentre nya dogmatis mutlak
lain hayalan bayangan jadi nepi kayeuna teh Isra Mi'raj teh kurang ge karasa ku sararea ge berlaku teh lamun teu Isra Mi'raj ruksak ieu dunya kumaha keur dicontohana ku Rasul kumaha saha anu ngangkatkeun Rasul urang ka itu Isra Mi'raj dia di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa heeh nya Allah tuh eta siapa pikiranana salah burukan ih saha tuh mentong wa kamolotot ngalamun lain Allah saha ku dewek dek diudag siapa badegan sia sok sok saha nu ngangkatkeun teh ka abdi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh Allah anu rek ditepungan saha mangonang tuh eta tah akibatna teh dia jawabannya gitu udah mengonang akang madunya di Masjidil Aqsa nepi ka Sidratul Muntaha tuh dek nepangan saha dek nepangan Allah anu ngangkatkeun Allah nah dan jadi lieu sia teh nah ya seberiji Allah teh la ilaha illallah tadi deui angin Allah mung hiji-hijina saat ngangkatkeun teh apaan bahasa Sunda basana ieu mah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa tah jadi maha suci Allah ya tos ngangkatkeun ka abdina saat anu ngangkatkeun teh Allah tuh salah deui sia mah tuh bus apa bus Haji Anun parantos ngangkatkeun onang di Bandung ke Jakarta sanu ngangkatkeun eta Haji Anun tuh apaan Haji Anun nu boga anak goblok sia teh anu gaduna nama bus Haji Anun tos ngangkatkeun ka Haji Onang di Bandung ke Jakarta bus gitu maha suci Allah tos ngangkatkeun oh jadi nu ngangkatkeun teh maha suci na tah sia lempeng tang ning lurus maha suci teh barangna teh kagungan Allah ha kitu ai mahana mah cepet sok nyekeskeun korek api nya bijina naon seuneu panas yakin aya maha panas kemudian aya lain meureun aya naon panon poe itu eta tah maha panas mah deuleu ceuk rarasaan sia tadi pantiwetan ka kulon ngan sapoe koplok tak ieu mah mahana suci teh tah ayeuna urang cokot kerdilna weh urang suci nya hate bersih nya dek datang moal ka Haji Anun lamun ngewa itu dionang ku Haji Anun lamun hate geuleuh ngewa datang moal
moal gini kata bersih hati lamun mobil kotor bensina tereh nepina moal geger jedan kuayana naon bersih tah gini eta nepi ka ayeuna deuleu da berjalan deuleu eta mah ilmiah komo mahana ieu mah nu ngangkatkeun ka abdina cacak sucina nepi nuhun beh sudah pikiran teka Allah we terus itu papan eueuh babandinganana sia teh moal bisa nyebut naon-naon da Allah manjenenganana tah mah bisa disebut teh da barangna mah moal kapanggih usia da ku itu ge dicarek tong mikiran kami moal nyaho pikiran makhluk kami we ieu we hubunganana jeung pangurus jeung robuna saha robuna teh Rahman Rahim Jabar Qahar Maha Suci Holik tah kadinya we hubunganana ngan kudu apa frekuensina pek sia neangan RRI Bandung aya nyaho gelombangna mah kelah ka Garuda geura pek pas ke gelombangna akurkeun frekuensi aja ngan kade lamun geus ulin dina pesawat dek ngakurkeun frekuensi sing ingat deuleu setan teh ngabogaan multi beam anu panggede-gedena bisa ngajem ka urang jadi carana keur sepi jempling asupan paingan eta para wali nyieun kakawenya euy tante burukan dekat gedung dhuwur kali sambung dapat pagulingan sepi tentrem nya nya bahasa urang nu mangihkeun nya patah kitu cung nu matak dina lebah dieu geus tong wakamikiran batur edam ujang si laing datang kadunya sorangan balik deui oge sorangan lako jitu munapuroda ngaligincing mawa naon-naon teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu selenang-selenang acan diboehan ge kuno hirup datang buligir balik buligir nyaan wa nuhun Aisyah bener komentar itu tadi kumaha teh cicing keur mikir apaan kudu bisa nganyakeun teh kanu nya ngalainkeun teh kanu lain pancing mumpung aya kasempetan aki-aki kieu dah ngajam hese tak gitu jadi buru-buru cing bulak balik antara ati kana otak jeung rasa buktikeun we dina gawe nya ieu alam anu sakieu ku pangeran urang teh diogo tutuwuhan sagala jadi hayang naon teu sirikna ngalunggerok rakyat jadi disebut negara agraris naha atuh tensi kemiskinan pika ngaronjat kieu
aing ngalungkeun rokrak teh sirik jadi grepek anu miskin kalah beuki loba tah geuning ucung bari kitab dicecekel tah eta mah tungtungna teh jadi teori gini karena bibir ngecebrek we gini lain dina ama ngecebrek teh pancet pangeran oge nu bakal nepi ma ama nya nuhun bapak nuhun ditampi ku abdi tah kitu euy. Alhamdulillah rek teh nyukurkeun kumaha urang ka pangeran boga bapa teh geuning deket-deket anak talus nya tah ieu mun anu disebut batok bulu si madu je mutiara tertimun semar je deuleu dola ulah dijauhan euy kudu bangga boga kolot kieu kudu reus boga kolot kieu nya tak itu ucu kadecak kadek ieu mah ngan ukur ngabejaan dek kecung ngabejaan bisi kalalanyoan si lain teh jelema pangna kudu saling bejaan teh bongan komodei dewek kana amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu ucu heulaanan si lain dewek jeung si lain heula atawa dewek jeung dewek ai geus dibejaan mah si lain bisnis dewek disulipak meureun dipang bejaankeun kudu jadi anak nuhun bapak dina hate terjebakan teh loba euy loba kan keur khusyuk-khusyuk geuning Allahu Akbar kitu nya sungguh teh eta dina otak aya pangabutuh ka sieun ka wani ka hayang ka mung kumaha isuk dahar rupa-rupa teroran teh jebakan teh loba dina hate ge gini sangkan meleset sabab pangcilaka-cilakana jelema lamun geus misleuk tina ibadahna hartina teh bangkrut ka eta nu rugi teh lumatak dewek mangkhawatirkeun kanu dararatang ka itu geuning ka panganaran kawas nu wek nulungan eta nulungan eta oge ngan ngajajar bandera hayang kadulu hayang kapuji bandera itu partai ieu karunya ya aya katingali panol jadi misleuk ibadahna telain karena Allah karena hayang dicolok engke koprok teh boga pamrih beli ceuy aing nyebut koprok ge ada heuh sarua jeung nemongkeun ka belegugan teh hayang ka ciri ibadahna teh percaya ka malaikat kapan orang hirup di dunia teh moal lepas tina paningali Allah ngaliwatan rokib jeung atid nu nyatet-nyatetkeun monitor anu jeung goreng ieu teh alat deteksi ku ieu teh beurang puting hawa kabeh oge komo lamun budak ka mahana mantong mahana mimi urang keur dieu keun apa sileng manuk bueuk apa burung hantu apa eta burung hantu bari poek di peuting nempo beulit di luhur peuting tah sia mah tong boro eta ti beurang ngresok 1 kilometer nempo korek api di ditu moal kadeuleu tapi eta heulang eta nepi ka kitu barangna teh nu Allah makhlukna teh komo nu bogana tercak dikenakeun kana manuk teh bener bae pikir nepi ka teu percaya ka pangeran heula secara teu langsung teh percaya ragu-ragu teh ibadah mah ibadah we atuh karena Allah